Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabekreber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1864 nomor 75. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayana ieu teh tina kolom puriding puringkak pamiarsanya. Judulna nyaeta eksamen. Ieu yasana Ki Umbara. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Tahun 1827 di dayeuh karesidenan rek aya eksamen pikeun sakola guru. Ti sakola kuring nu kapeto kudu milu teh ngan kuring sorangan. Basa kuring nyarita ka bapa jeung ka emak aranjeunna aratuheun pisan. Ceuk emak, syukur didoakeun ku emak moga-moga sing menang sugan enjang jaga dipareng jadi jelema. Kapan ayeuna oge tos jadi jelema tembal kuring. Jadi menak lain kawas emak jeung bapa bulu taneuh jawabna. Bisa mingguan deui kana waktuna kuring diajak jarah ku bapa ka makam Mbah Pangeran. Ari makam Mbah Pangeran teh pernahna luareun lembur, ngarunggunuk nenggang jauh ka ditu jauh ka dieu, sakurilingna di benteng batu segede-gede sirah disusun tumpuk, jangkungna sasamet bujal. Jeroen benteng dapuran haur cucuk paselang jeung dapuran tamiang pajejet jeung areuy-areuйna. Rada kakatuhu tangkal caringin gedena teu katangkep ku genapan. Janggotna tinggulayun segede-gede leungeun, daunna ngauban salegana pasarean. Tukangeun saung makam Mbah Pangeran jaregjag tangkal samodja keur mangka karembangan, handapeunana taringgul batu-batu tutunggul. Malam Jumaah Kaliwon, gendeng-gendeng harita teh, cahya bulan ukur renyem-renyem, caang henteu poek henteu. Bapa lempang teh heula bari ngupat ngapit obor, kuring ti pandeuri mawa tapas garing keur parupuyan jeung sapupare sapotong keur obor balik. Kuk, 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 sit, 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 cer, cer, cer. Aya sora-sora punduk mimiti rai-rai. Mun engke papanggihan naon bae omat ulah rek geruh, ceuk bapa. Jab tiis jeung poek lantaran ayeuna lempang teh di tengah-tengah kebon awi. Warr. Sadakeusik diaburkeun rei kukurayeun. Ayeuna kuring lempang teh ngarendeng jeung bapa malah sakapeung mah miheulaan jeung teu wani luak lieu ka gigir sieun. Kaluar ti kebon awi tuluy mapai jalan satapak. Di luhur langit angkeb pihujaneun ngagarayot. Runggunukna pasarean ngelemeng lir anu dipocong. Ih, gapruk kana beungeut. Aw, jadah lalai atah jedig. Ceuk kuring sing horeng aya lalai ngagapruk kana beungeut. Beki deukeut ka pasarean lempang beki hoream, tapi bapa terus noyod beri teu eureun-eureun ngupat ngapit obor. Nungan kari meledak haseupna wungkul. Bus kana lawang pasarean poek meuni merodong. Assalamualaikum, ceuk bapa uluk salam ka ahli lekubur. Nah, ana bray teh sakuliah pasarean ngemprai caang, tapi lain caang cahya lampu, lain caang cahya bulan, duka caang cahya naon. Kuring jeung bapa ngajareng jan nangtung dina lawang, panon molotot teu ngiceup lantaran ningal rupa-rupa sasatoan munggah noyek kawas keur kumpulan gede. Banteng lembu nu paramuk, gagambul bari gagadil, badak gajah nu garagah pada meta nararingkah, kidang manjangan raranggah, pek tarungkul pek taranggah, mencek uncal kararumpul, ting jararete ting juraul, monyet lutung ting gulayun, ting cerewet ting rarenyo, bagong babi ting jurungkung,
ting suruduk ting tarangoh, maung belang maung loreng ting gararem ting salenggrang, careuh dedes ganggarangan terareureeh ting salenggereng, birit munggah asa kokoplokan, bapa katinggal perem bari teu eureun-eureun kunyem-kunyem babacaan, reup kuring oge perem, ngendak sajongjongan karasa bapa ngalengkah nya kuring bentak, sakuliah pasarean geus poek deui, remeng-remeng katinggal rajag tangkal samoja jeung taringgul batu tutunggul, kuring muntang kana leungeun bapa, maju kana saung makam Mbah Pangeran, geus nepi brak bapa sila kuring diuk gigireunana ngarendeng, kepoh bapa niupan obor nu meh parem, gur hurung tuluy ditumpangkeun kana tapas, ku siwal ngaluarkeun menyan tina saku, puruluk kana luhur seuneu, pok tindak. Orok kaya haturan Mbah, ieu putu ngadaoskeun pun anak, wireh aya maksadna bade ngiring eksamen. Mugi Mbah kersa mangrekeskeun kanu kawasa, sangkan pun anak diparinan caang hate, tiasa hasil pamaksadanana. Kerenyem bapa babacaan, tuluy dikir, beki lila beki husu, kuring oge nurutan maca kulhu dengan eta anu bisa cap tiis meuni camewek, kana punduk aya nu ngarampa. Rei sabulu-bulu kuring nyakal kana tuur bapa bari panon dipeureum-peureumkeun. Gurubug kuring ngajlok ka hareupeun bapa lantaran aya nu ngaleketek, tapi bapa jongjon muji. Kuring ngawani-wanikeun maneh niupan parupuyan nu meh pareum, sapu bawa kuring nu angkanan tadi mah keur obor balik ku kuring diseungeut ger hurung. Nah anak ragamang teh leungeun paranjang ramo marilu sideang, tapi teu katembong jelemana, panon kuring neuteup seuneu hurung, tapi lila-lila seuneu teh betrobah jadi beungeut-beungeut jelema, sungutna ting rarenyuh, panonna ting polotot ting pundelik, kuring luut leet kesang. Paralak, hujan ninggang kenteng makam, hiuk angin ngegelebug, sorana ngaguruh, dorok-dok, dahan caringin pareunggas, gebruk ninggangan saung makam, dapuran awit ting carakit, angin puyuh muih tukangeun pisan kuring, dapuran haur nu katuhueun, ngabarayak rebah, nuruban kuring jeung bapa, gar hujan meni ngagebret, kuring kokosehan dina Cilencang, teu lila hujan raat angin eureun, reet ka bapa masih keneh dikir bari peureum, parupuyan aya keneh seuneuan, hujan teu aya urut-urutna, pakean kuring teu baseuh teusing, angin ge teu aya tapakna, teu aya dahan caringin peunggas, teu aya dapuran haur rebah, saung makam teu aya robahna. Alhamdulillah, muga diijabah, cek bapa bari nangtung. Ayo urang balik. Kaluar ti pasarean teh kuring teu lesot nyekelan leungeun bapa, bulan geus tembong, langit lenglang. Barang rek bus ka kebon awi di jajalaneun aya nu megatan teuing naon, mimitina segede ucing, tuluy ngagedean segede anjing, tuluy segede jagir. Akhirna ngadangong segede kuda, kuring nangkep kana beuteung bapa, nepi ka bapa heseun ngalengkah. Budak teh sakitu-kitu bae make sieun, cek bapa. Hawar-hawar kadenge ku kuring nu harita geus teu pati inget, da inget-inget bener teh geus aya di imah, keur dinaha-naha ku emak jeung ku nini. Muji sakitu oge, sinjang teh jajaritan, cek bapa. Syukur kamenehan, cek nini mairan. Kawenehan teuing kaliwating, ngabaradagel tembal bapa. Insya Allah diijabah, cek nini. Tapi najan kitu ge enjang teu meunang ujub, ari ngapalkeun mah kudu leuwih getol, emak mairan. Kumaha jampe poho teh geus apal? Nini nanya deui ka kuring. Apal nin? Cingpok nin hayang ngadengekeun. Tulis bibir cakraleta, anu poho pikonokeun, anu lali pupulihkeun, bukakeun rereganana, reregan lalang sehat teh, bray caang padang narawangan, atra katara eusina.
nya apal gening geus geura sare capek jeung geus peuting teuing. Dina poean rek indit eksamen teh isuk-isuk keneh pisan nini geus muntel sangu sakepeul tuluy dibeberkeun dina pelebah bujal kuring. Ceuk nini, engke mun turun ti golodog ngalengkah teh kudu suku katuhu heula, jeung lamun tacan 7 lengkah omat ulah ngalieu ka tukang jeung ulah ngambekan. Mangga tembal kuring sanggeus munjungan ka nini jeung ka emak jeung kuring indit diantar ku bapa jeung kudu nanggung sumbul bekal. Lempang teu lewang teu honcewang damun rek maju perang teh mah geus lengkap pakarang. Aing kudu menang cek hate bari yakin lain ujub yakin sabab lain bae dumeh geus jarah ka makam Mbah Pangeran, lain bae dumeh boga sangu palakiah dina bujal jeung jampe poho ti nini, lain bae dumeh nini jeung emak ngadaroakeun sarta marantuan ku lekak-lekik parwasa. Tapi babakuna pisan mah kuring percaya ka diri pribadi lantaran kuring geus paeh poso enggoning diajar. Dina teh hasilna eta mah takdir nu boga lalakon. Didayeuh numpang di kawawuhan bapa nu miluh samen teh aya kana 500 urangna, da eta bae aya 10 kelas, sakelasna 50-50. Pangajaran nu pangheulana dibikeun talaran, rek maju kana pangajaran kadua nyata ngitung soalan. Barudak teh disebutan deui saurang-saurang nu teu kasebut hartina murag dina talaran. Nu asal 10 kelas dina ngitung soalan teh ngan kari 5 kelas. Poe kadua maju kana pangajaran katilu nyaeta ngitung angka. Nu kasebut ngaranna ngan 3 kelaseun, nu 2 palid dina ngitung soalan. Sanggeus ngitung angka ditema ku ilmu bumi anu kapanggil ngaranna ngan kari 2 kelaseun, nu sakelas murag dina ngitung angka. Nepi kana ilmu bumi teh ngaran kuring nyantel keneh demi nu rek diarah bejana ngan 40-an, mangkaning ieu 2 kelas deui kira-kira 100 budak. Poe katilu maju kana pangajaran kalima, duka rek pangajaran naon deui tuluy disebutan ngaran-ngaran anu tacan murag. Memeh kasebut mah teu boleh deg-degan, moal boa beungeut oge pias. Alhamdulillah ngaran kuring kasebut keneh. Ceuk bapa nu milu milang ti kajauhan, tas ilmu bumi teh aya keneh 70 budak. Ayeuna nulis alus, tas istirahat dipanggilan deui nepi ka nomor 20, ngaran kuring tacan kasebut keneh. Ciptaan ngalayang ka makam Mbah Pangeran. Hate ngajerit ka nini jeung ka emak, red ka bapa nu nangtung sisi pager baeud jeung pias. 20 hiji lain sugan 22 lain meureun 23 lain keneh. Paninggal kuring napel kana bibir tuan nuker nyebutan 24 lain pok deui lain nepi ka 40 lain keneh. Be palang siang sirah lenglengan panon diri Jepan nahan cimatan urek maksa murag. Kawasna moal aya capek hate nu cara kitu. Tapi alhamdulillah nomor 42 ngaran kuring taharita kuring ngarasa rek paeh hirup deui teh. Meme asup ka kelas kuring ngalieukeun heula ka bapa katinggal anjeunna imut bangun gerah pisan. Barudak anu disebutan teh disakelaskeun reana 45 urang. Tuan anu manggilan tadi teh pok nyarita, maulana kabeh madonang engke baris dipanggil andai ku surat. Ilaha-ilahan aku kudu datang ayeuna menang badali. Ka atoh kuring jeung kolot teu kudu dicaritakeun deui. Tangtu ku sarere oge ka mafhum ari nu pang atoh-atoheunana juragan mantri guru malah make nyalinan sagala ka kuring sapangadeg kaul cenah. Lantaran saumur-umur ti sakolana kakara aya nu menang eksamen da anu geus-geus mah ngan palid jeung palid bae. Tanggal 15 bulan puasa kuring nampa surat panggilan yen tanggal 15 bulan Syawal kudu geus aya di sakola. Ti barang kuring nampa surat panggilan sirikna teu saban peuting nini ngagelenut bae mamatahan melangeun kitu nama. Wantuning saumur-umur kakara kuring rek ngalaman pajauh jeung kolot. Omat cenah urang teh kudu hade gogog hade tagog
kudu bisa titip diri sang badan. Insya Allah ka urang bakal reanu nyaaheun jeung welaseun jeung cenah kanu batin oge ulah kendat manuhun. Meme sare sore-sore kudu babacaan malah rahmat salamat kieu cenah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaula neda berkatna nu ngajaga badan jeung nyawa kaula. Malaikat seda rasa, malaikat seda jati, malaikat seda liput, malaikat seda lenyep, malaikat limpen putih, malaikat anten jati, malaikat keletak putih. Bisi aya anu hiri, anu dengki, anu jail kaniaya, bangsa jin, setan, siluman, atawa bangsa manusia. Pangriksakeun, pangnyuparkeun, pangmulangkeun, nuti hareup mulang ka hareup, nuti tukang mulang ka tukang, nuti kenca mulang ka kenca, nuti katuhu mulang ka katuhu, nuti luhur mulang ka luhur, nuti handap sina mulang deui ka handap. Poean lebaran mak ngayakeun salametan teu wudu rongkah jelema selembur di teang kabeh. Mak jeung bapak pohara aragulna kuring menang eksamen teh. Poe eta irung teu eureun-eureun rebeh, da eta ka kuring teh pada nyebut budak pinter, budak gede milik, budak pimenakeun. Ari nu pangnikmat-nikmatna eta ku diogona jeung dipupujuhkeunana. Tamat cenah ieu pamirsa. Carpon anu judulna eksamen. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.